anu ngocor ka alam kubur tilu dina hadis Rasul hiji sodaqoh jariyah bari ikhlas karena Allah, dua ilmu anu manfaat bari di alam manfaat, tilu putra anu soleh ngaduakeun teu waleh-waleh, dosa orang lamun ditimbang ibarat budah lautan, ibarat gunung nuluhur serta mani ageng pisan. Peci sanes ciri santri, sanes ciri bisa ngaji, tapi peci ciri lalaki nu ngabakti kayang widi. Jilbab sanes ciri santri, sanes ciri bisa ngaji, tapi jilbab ciri istri nu ngabakti kayang widi. Saenyana eta malaikat mebirkeun dua jangjangna ka jalma nu angkat ngaos serta mani ageng pisan. Ari jalma nu angkat ngaos pibeukeulun keur jumeneng, maka eta dilebetkeun ka surgana anu langgeng.